innallaha alimum bizatis sudur. Sanyana Allah maha uninga kana eusi nu aya di jero hate. Cacak-cacak jero hate kanyahoan ku Gusti Allah atuh pabigoiri ma'aula nyahona Allah kasalian jero hate mah leuwih utama. Artina anu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah boro-boro nanaon jero hate urang ge kanyahoan bae ku Gusti Allah. Urang kuari diuk di dieu hate urang keur ngadengekeun ngaji Allah nyahoeun Allah ngupingkeun. Urang kuari teh geus deuleuan jembe lantaran di SMS ku kaboga urang di pengkolan nyahoeun Allah mah. Urang boga janji mantes ngaji deuk kondangan Allah mah nyahoeun jasa. Aya jelema datangna ka dieu teh deuk nuturkeun nasihat kiai cek kiai nu bagus cokot nu jore mah atuh tinggalkeun datang ka dieu mawa sendal jepit balik mawa sendal kulit nyahoeun Allah mah sahi jero hate urang nyahoeun mantak urang main-main jeung Gusti Allah lantaran Allah mah innallaha alimun biwatus sanyana Allah maha uninga ka jero hate urang. Madak openan jero hati urang. Openan ieu teh. Lamun urang nyeri mata, gegeraan ka dokter, urang nyeri ceuli, gegeraan ka dokter ka THT. Urang nyeri lambung, gegeraan ka dokter dalem, kemudian dan lain sebagainya nyeri teh ka dokter. Teu kunaon atuh aya jero hate urang hasud bae teu pernah datang ka kiai. Ieu hate hasud bae heran aing mah yeuh. Si kiai eta budak-budak kok eta jadi loba nu ngajina ieu aing kolot-kolot nu ngaji sial meureunana diteluh ku aing panyakit eta nu kos kitu tah ieu kudu kumaha ieu hate ieu ketika urang ngaji ketika urang naon aya hayang ka alemna kok lain ku nu nyieunna endahan hayang ka alam ku makhlukna panyakit teh ria ngaranna ketika urang asa aing kagak aya di aing ilmu aya di aing segala aya di aing panyakit hate ujub teh ngaranna dah ku aing dibeli jeung hulu sia takabur teh ngaranna teh penyakit hate masyaallah ese luar biasa ngaleungitkeunana babarian kena luka bawa ka dokter panasilinan langsung cageut. Tapi ieu penyakit hate mah baduh riah hese jasa. Kemudian ujub takabur. Komo tama cinta dunia. Sedangkan penyakit pang gede-gedena adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kangjeng Nabi teh apaan bade ka masjid, Kangjeng Nabi bade ka masjid, aya prak di hareupeun masjid aya aki-aki make tungked kieu berudin luar biasa bukna panjang matana moncorong. Teh Kangjeng Nabi sanjit kula iblis. Iblis teh ka mana iblis? Asup ka masjid tadi nama cukup terjadi ya itu tunuker sare bae lamun kula asup besi udang emang kunaon mun nyana udang besi ngana sehatan sakena nama asal udang bae teu eureun-eureun ngaji bae nyana mah mantek nyana hees lah kajeun kula mah moal asup ka masjid besi ka udang ke itu loba nu sejen mah bodoh teh mah salatna ge teu bener ieu ja pinter ja iblis Kangjeng Nabi waktu kula teh profesional. Eta Kangjeng Nabi kapanggih jeung iblis ngobrol. Mantak besi isukan urang kapanggih jeung aki-aki sing ade. Buah iblis saja. Masyaallah. Cak Kangjeng Nabi iblis. Aya sabaraha rupa nu dipake karesep ku maneh ti makhluk Gusti jeung nu dipake ka bendu. Nu dipake karesep ku kula 15. Anu dipake ka benduga 15. Loba amat dibejakeun hiji-hijina. Ieu mah simpulna bae. Simpulna bae mah kula mah nu dipake ka resep ku kula makhluk teh hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia bungpae eta teh modal kula mah. Modal kula mah jang ngagoda manusia teh sakitu bae hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia jeung embung pae eta we modal kula mah. Taku Kangjeng Nabi dibejakeun ieu lah panyakit tupang berat-beratna hubbud dunya wa karahiyatul maut.
Numantak hubud dunya, cinta dunia, ieu adalah ra'su kulli khati'atin. Modal seluruh kejahatan cinta dunia. Cinta dunia teh modal seluruh kejahatan-kejahatan. Lantaran cinta dunia, jahat mulai. Urang dek naiklah jadi bupati, mulai kejahatan disebar. Karena cinta dunia tah. Kedudukan dunia, kemewahan dunia, apapun yang terjadi lantaran cinta dunia, lantaran urang cinta dunia, urang jadi pemborong. Batur geus menang de order, deketan ku urang bupati sogok baolna. Isaka cinta dunia teh kos kitu babagi geus, babagi. Eta teh rasukul khati'atin. Cinta dunia lantaran resep jasa ka awewe itu. Sanajan geus boga salaki, kumaha bacaran bodoh salakina. Cinta dunia rasukul khati'atin. Pokoknya beres ya ku cinta dunia mah. Ngawarung leletikan lantaran resep jasa kana dunia. Kurangan timbanganana. Sapoe ngurangan timbangan 1 kilo atau setengah kilo. Mun 10 tahun mejeugna jang ka neraka masa kitu. Cinta dunia mah geus acak-acakan. Lantaran urang cinta jasa kana dunia ya cinta jasa kana dunia. Urang keur di pabrik, urang keur di kantor, urang keur di ladang, urang keur produksi sorangan. Berwira swasta, urang keur di warung. Dor bae aya Adam lantaran cinta dunia kagok urang. Ojol salat anu bakal mau urang ka sorga jeung dunia nu hina. Cinta dunia mah bahaya jasa. Nomor kedua karahiyatul maut embung pae. Asa cinta dunia bage embung pae. Asa cinta dunia embung pae. Jelema teh anu mata hayang pae teh geus beak derat. Karak hayang pae. Beak derat ya, sawah geus dijual kabeh pake modal, ngejejes bae. Hutang sabelit hulu. Imah geus disegel. Pamajikan jeung anak balik ka bapana. Babaturan, nu datang kabeh. Deuk dahar, beas. Cek nanti mana baygonnya. Mulai baygon main geus. Mending bunuh diri bae. Eta lantaran geus jak derat kakarak hayang pae ge eta kos kitu tanyana mah duniana geus eueuh. Deuk kawin dibawa bebenena ku batur ka Lampung. Tinggalnya bae hak bae. Oh, diteangan ka dieu teu eueuh. Mulai kuari di imah ngalamun bae frustasi. Di babaturanna geus ngasehatan heuy dunia tas daun kelor atuh awe kos kitu ieu neangan ben eueuh deui aing ngan hiji-hijina sa dunia panggelis. Sri Kandi teh eta doang ini. Hei, itu saya batas sia beuntakeun tuh, deuleu tuh urang Brebes. Hideung geus gadang. Dibere urang mamana ge embung bae. Teh eta teh cinta jasa ka ditu ketika leupas tu itu dah frustasi kakarak hayang pae. Jadi urusan dunia mah kok gitu salagi ku Allah dikocorkeun embung pae. Mbuka tailah pajak itu pang gede-gedena hubud dunia wa karahiyatul cinta dunia embung pae nu mantak urang kuari belajar ngajauhan dunia leletikan saeutik atawa dunia nu aya japa mare Allah udah pati diresepan teuing ku urang teh ulah pati diresepan dicuekeun deketkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga urang teh kieu be mun sakisa Gusti mun teh mah abdi malam ieu sare haju maot ampura Gusti eta cinta abdi ka dunia cinta abdi ka macem-macem embung paeh teh ada embung paeh mah tapi abdi hampura Gusti bae jai sare teh kembang maot loba jasa tetangga abdi dulur abdi keluarga jeung sajabana nu sare teh haju teu hudang deui bisi aya di abdi hampura deureus takot kitu ge deureus ulah asa aing bae ayo pokona mah aing usaha aya di aing duit aya di aing segala rupa aya di aing asa moal paeh bae tah eta nu kos kitu sok setruk wa tah tasing hade karahiyatul maut nu mantak kita tafakur urang teh kana kitu urusan akhirat mimiti di cabut nyawa datang ke jero kubur datang ke gedi hudang ti kubur engke digiring ka ngasar inget-inget tak kos engke ditimbang amal jembatan Siratal Mustaqim supaya ngerenyed urang teh tah lamun camat inget kadinya moal korupsi
Bupati ingat kadinya, gubernur ingat kadinya, menteri ingat kadinya, presiden ingat kadinya, ketua-ketua partai ingat kadinya, moal kudu korupsi. Ieu mah dedengean teh pohara jasa. Di sudut itu sakitu miliar, sakitu triliun, di sudut itu sektor anu sakitu triliun, sakitu miliar. Masya Allah, eta duit urang geus teu kudu dicaritakeun lah. Ja ieu keur harariwangeun asana. Indonesia teh beak dicaraplokan ku nyara bae. Iya korupsi, itu korupsi, iya korupsi, iya can aberes, iya korupsi deh, iya kuari ge ieu, geus aya diteliti deui bae. Menurut penelitian aya 3 kasus anu buat deh jasa ngaleuwihan ti kasus anu kuari keur terjadi. Aya 3 kasus ngan anu naon kitu ngaranna, anu neliti kasus eta kuari geus dibunuh. Geus dibunuh. Mata kelulumpatan ka kiai mung bae saja ieu. Datang ke kula peneliti di bidang anu geus aya kasusna 3 leuwih tibatan eta ngan kula kuari keur deuk dibunuh bae. Mantap lulumpatan bae geus dijadikeun pingpong ti kantor ieu ka kantor ieu ti dieu ka dieu. Jadi kula mah kuari minta salamet bae. Ka eta teh kok kitu. Di Indonesia mah moal anggeus-anggeus kajen kumaha ge. Ka eta teh luar biasa ku sebab naon teu inget ka jembatan Siratal Mustaqim. Lamun inget ka jembatan Siratal Mustaqim cara urang kabehan rep ngaji di dieu. Lain inget-inget teh, emang urang ge udag-udag hutang ieu sebenarnya mah. Nyilih bae ka dieu beusi aya di ditu. Tapi nu jelas mah lain, justru urang teh keur menikmati ruhani urang iman. Coba urayan Al-Qur'an kumaha. Balik teh akan merenung. Oh, horenganan kos kitu. Ah, disederhanakeun cinta kana dunia teh tah. Ai modal mah digedean. Ngan disederhanakeun cinta kana dunia. Eta geus lumayan, inget. Geus kabelah dituna karunya ka karyawan, kabelah dituna teu pati korupsi teh. Eta teh geus rada deureus. Mun teh mah nyana jadi pemerintah nu jujur atau setengah jujur atulah. Jujur jasa mah jamal aya hese jasa. Kamari aya tah di Lampung deui datang, di Lampung. Nyana ge sarua deui. Dek dikajaksaankeun lantaran ngabongkar kasus korupsi. Cek nyana teh deuk kumaha atuh ieu lantaran ieu teh dibongkar teh maksudnya supaya jujur. Ternyata nyana sorangan nu ngomong. Ternyata sulit jasa yang nembongkeun kejujuran jeung keadilan di Indonesia. Jadi lain hiji lain dua berarti teu jalalujur kabeh. Teu jalalujur kabeh ieu teh tah deuk datang ka iraha tuh hirup jamal kebal di dunia mah. Huang heong naik mobil itu paeh. Nah ieu jembatan Siratal Mustaqim geus kadeuleu bae. Matak lamun sok ngaji mah sieun bae sieun. Sieun dek nimbang gula mah timbang gede dikurangan. Siratal Mustaqim masalah. Siratal Mustaqim dilempengkeun deui, lempeng kurangan deui, lempengkeun deui. Asa aya bae nu ngabisikan aya ngaji mah kitu tah. Aya ngaji mah asa aya bae di jero hate bisikan-bisikan teh dikurangan. Ye, naraka eta. Aduh, lempengkeun deui. Tungtungna mah angel kasuguh. 10 tahun aing dagang kieu-kieu bae gara-gara ngaji we sebenarnya. Nah, kadeleuna mah di dunia mah bangun sederhana bae horenganan keur perang jeung nafsu. Maot bae ditimbang. Becak malaikat sia teh lain teu bisa, ieu teh ngurangan timbangan. Tapi sia teh pansieun akibat ngaji bisikan di jero hate teh sia perang. Tah ku perang eta lah ieu timbangan teh jadi ngalobaan ka bagus. Salat sia teu pati bagus tapi perang dina timbangan tanya hojasa. Mantap cek Kangjeng Nabi lamun nyaho per harina ieu urang teh setiap urang ngalaksanakeun kahadean perang jeung nafsu eta teh nambahan timbangan bagus. Setiap urang per hari ngalaksanakeun maksiat eta teh nambahan timbangan goreng. Mun urang inget kadinya bae teh cek Kangjeng Nabi asana manusia bener kabeh. Nah iyalah urang teh ku sebab poho. Mantap sih hade hate urang dideleukeun ku Gusti Allah ketika nimbang. Allah neleukeun innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hate urang dideleu. Bisa jasa urang-urangan timbangan. Bisa jasa urang teh korupsi timbangan. Itu kene waktu, itu kene di pemerintahan. Ieu teh hak batur sabenerna mah bisa jasa ku aing. Da aing mah kepala pimprona dan lain sebagainya. Eta teh bisa, tapi Allah neleukeun tak berjuang urang ku sebab teu korupsi eta nu bakal nambahan timbangan kabagusan. Nu mantap lamun urang cicing di pemerintahan aju urang jujur, sorgana ka teu lapan, ti heula ka sorgana. Sabatun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan di akhirat. Saat payung naon? Payung aras. Saha di antarana al imamul adil.
Tanggeulana ka sorga bari dipayungan ku aras Allah lurah nu jujur. RT nu jujur. Camat nu jujur. Atuh eta lurah teh gadadahan rakyatna. Hoi, Pak Haji. Ayo ka sorga. Rah, kok bisa teh heula aing mah pan jujur jadi lurahna. Beres aing mah. Matak deui aing mah diintegrasina ieu ku malaikat aing mah beres. Eta pan eta aya ieu amat. Yeuh aras nyuhan aing. Jadi lurah teh heula ninggalkeun kiai jeung ustad. Podol sero moal sana. Cerita Al-Imamul Adil, camat ninggalkeun rakyatna, bupati ngadadahan rakyatna, kau mau presiden mah diiring ku malaikat. Sabatun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan ku aras Allah di satu payung lantaran produksi payung, boro-boro produksi payung egal ge eueuh. Sepotek eueuh payung eueuh sanu nyeun pabrik Korea lagi baralik ala lajur. Ka ieu tapi aya payung Allah. Tengetkeun ieu sab'atun yuzilluhumullah bakal dipayungan ku payung aras Allah. Yauma la zilla illa zilluh di poean nu boga payung kecuali Allah. Saha nu nomor kahiji Al-Imamul Adil. Pait adil teh. Jadi pemimpin adil teh pait. Boro-boro di kelurahan, boro-boro di kecamatan, boro-boro di kabupaten. Jadi ustad ge, jadi ustad. Nyana kita ngabagikeun sholawat anu Pak, dikorupsi ku ustad. Di Cikupa mah dikorupsi, kita dibagikeun di ka ditu, dicekel ku nyana, diasupkeun ka dieu. Aju ngarembet ka Cilongo kuari, aya di Cilongo ge hiji. Tapi Cilongo gandul lain di dieu. Eta korupsi mah jalan bae di mana ge. Ngabagikeun berkat gitu kayak biasa nu ieu ka ditu nu ieu ka dieu kenca mah ka dieu kitu tah eta teh karana korupsi hese jasa yang jujur jeung adil teh nu mantat cirina jelema jujur jeung adil cakang jeung Nabi hiji bae naon dituturkeun ku umat eta jelema jujur lamun teu dituturkeun ku umat eta jelema teh jujur kajen ku kumaha kajen zahirna hebat batinna teh jujur asal teh dituturkeun ku umat mun kiai teh jujur mun teh dituturkeun ku umatna lamun pemerintah teh jujur sirina pas kitu bae nu mantak pang gede-gedena dosa imam anu teu dipake karesep ku makmum lamun aya hiji imam makmum teu resepkeun eta teh jujur jero hatena mending ulah jadi imam haram jadi imamna ceuk ahli tasawuf sanajan babacaanna bagus, makmum arembungeun di imaman ku eta mending ulah jadi imam. Eta teh kos kitu teh nandakeun batinna teh teu bagus, urang teu bisa nyeuleukana batinna jalain wali. Tapi aya cirina teh Kangjeng Nabi asal imam dipake karesep ku makmum eta jujur. Asal imam teh dipake karesep ku makmum eta adalah teu jujur. Ta ieu teh Imamul Adil, ieu yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Dan mentak ge sing hade wattaqullah kudu sieun maraneh kabeh ka Allah lantaran Allah mah innallaha alimum bizatis sudur Allah nyahueun ka jero hate urang cacakan ka jero hate nyaho atuh komo di luareun hate mah mata urang neuleuh awewe atuh urang ge nyaho atuh komo Allah babaturan urang ge nyahoeun babaturan mata sia tolol ulah ku Allah ku babaturan bae dideuleukeun sia jelalatan mata itu berarti sih lain gitu ya asana beda jeung nu di imah eta bata bae ge mata yeuh naon karang-karangna tual toel curug urang tual toel justru ada unu nyahoeun gitu Allah nyahoeun boro-boro Allah babaturan ge nyahoeun tapi hate bapan babaturan mah teu nyahoeun malaikat gitu nyahoeun ka jero hate malaikat teu nyahoeun ka jero hate iwal hiji Allah subhanahu wa ta'ala mantak engke di akhirat aya nu ditimbang amal kagetkeun jasa malaikat bagus jasa datang ka ieu kabagusan eta teh mentong kontreng malaikat itu haramat bagus bareng dideuleu salatna jangan zuhur doang palingnya make sunah ge biasa-biasa bae penting tahajud jangan 2 rakaat suratna mah kos kitu sedekahna jangan saeutik jasa hajina kitu keneh ya iya mah saeutik ieu tulisanna tapi barang ditimbang kontreng. Beak kabeh adak tadi mun aya keneh mah ka dieu tah. Ih hebat amat ieu. Amal naon ieu usul ka Gusti Allah Gusti. Ja'ai dina buku nama malaikat hafazah ieu kencakatuhu raqib jeung atid. Eta teh aya ngan sakitu dijagan sakieu ieu amal naon nu mawa bagus. Cak Allah sia mah teu nyaho malaikat
nyana pernapasna selalu zikir ka aing. Sia teu nyaho Allah lempangna Allah diukna Allah inget ka aing selalu. Sia nu nyaho mantak geus mah sorgakeun. Malaikat ge kageteun teu nyaho lantaran malaikat mah nganteukeun nulisan ge aing ngaji tulisan. Mata deuleu awe tulis. Eta kok gitu tah. Balik ngaji nyana teu boncengan aya rangda ngora dibonceng. Tadi tulis aku malaikat aya tah. Aya ke janjian eta minggu hareup janjian atuh. Teh biasa teh aki-aki ongkoh kitu ongkoh ditolol tah aki-aki. Kok cenah kieu nyahoan bae nyaho deui jabikangna bebeja ka aing. Balik ngaji dibonteng cenah ku Ki Haji. Ki Haji ada orang mana? Eta dirahasiakeun. Aduh masyaallah Gusti. Tah ieu siga deui Allah mah nyahoeun jasa ka jero hate urang. Nu matak pabisa-bisa gara ngulinkeun hate mah urang pabisa-bisa. Abeh begitu ditimbang tak urang teh bagus. Hasud teh hasud urusan hate. Salat mah bagus, zakat mah bagus, tapi urang boga hasud teh jadi jore jasa. Rugi jasa mana tamat Quran mah sababaraha kali tapi hasud. Ngarusak kana sagala rupa. Lantaran riya tuh ditul amal. Hasud tuh ditul amal. Ngalebur kana amal. Urang boga riya, amal hancur. Urang boga hasud, amal hancur. Maca Quran tinggal maca Quran, dikiaikeun tinggal dikiaikeun, tapi di jero hate urang aya hasud jeung aya riaan. Tah eta nu bakal ngarusak mah. Cak malaikat sakieu bagusna ieu amal zahirna mah syariatna mah pan ieu jore Gusti aya naonan ieu? Hatena hasud nyana teu rapih jeung kiai deui. Nyana mun aya kiai anu embung nyana mah di riungan teh hayang aing mah kabangi jeung kiai eta mah geus embung mah aing pokona mah datang ka paeh ta eta teh naon teh hikdu ta penyakit eta tah penyakit eta nu teu leungit datang ka bawah paeh nu mantak ge maningan ngadoa ka Gusti abdi mah maot teh hayang ulah aya ria Gusti cabut ieu ria Gusti paeh mah abdi hayang ulah aya hasud atuh menta ka Gusti Allah ieu aya naon jero hate hasud bae ieu aya naon ujub bae ya aya naonan jero hate Gusti enta ka Gusti atuh sebab jelema hasud mah beda kadeleuna hasem mun kapanggih teh alabatan tai ucing hasem hasem teh hasud eta ih sarajan udang-udangna gede sanajan nyana teh hebat jasa amalna jelema hasud mah katara bae katara lantaran aya korena tak eta ditimbang amal sakitu hebatna nyana jadi kiai mun kiai teh mah jadi pamimpin mun pamimpin teh mah, jadi kokolot mun kokolot teh mah, aya bae hasud timbang eta amalna lebur kabeh neraka. Nauzubillah min dari ieu hate kan mantak aya we metodena cara ngabersihan hate urusanna ruhani. Ieulah ahli batin disebut ahli tasawuf nu norekat. Tasawuf doang teu norekat paring bisa ngaharamkeun sapeker. Jelema tasawuf doang teu norekat haram teh sapeker haram. Sasalaman jeung nu make sapeker haram. Mun aya masjid aya sapekeran, ulah salat di dinya. Kitab mana nu nitah kos kitu tolol. Eta ngaranna tasawuf eje nu kos kitu. Teu boga guru teh tasawuf kos kitu mah. Teu boga guru nu ngaharam-haramkeun sapeker eueuh ti ditu da. Sama sekali. Urusan tasawuf urusan masing-masing. Lamun dek make syariat atuh meureunana kudu make dalil syar'i. Sedangkan dalil syar'i mah sapira alat mah kumaha malutna. Lamun dibawa ka ilmu tasawuf urusanna masing-masing pribadi. Jadi jalan atuh kos kitu mah. Jang diharamkeun jalan. Naon bedana sapeker mah jeung kacamata, naon bedana jeung mobil, naon bedana jeung bakiak, naon bedana jeung golok kitu bae eta mah. Geus lamun teh mah jelema tasawuf teu norekat bakal ngaharamkeun sapeker. Haram cak nyana teh. Atuh eta di Mekah make sapeker. Hese teh kos kitu mantak membus. Eta paling kos kitu. Asal aya masih ada sapekeran haram budak kadinya kecuali ngiuhan pakai hees naon teh. Pantolo eta kos kitu. Jadi keluar tina aturanana tah lamun tasawuf bari torek sebab tasawuf mah baju. Torekat ruhna kakarak di dinya bakal utar atur ngatur make latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul aqbal, latifatul nafas, latifatul qalb. Tina latifatul qalbi teh di dieu teh aya panyakit di dieu teh tah. Tina latifatul ruh sarua bae. Tina latifatul sir sarua bae, latifatul aqbal, khofi dan lain sebagainya. Lamun teh anda pun bujal kaluhur ka dieu karena latifatun nafsi.
Eta teh latifatun nafsi teh nafsul ammaratu bisu. Panyakitna teh eta aya sabaraha? Hiji bukhlu, dua hasud, tilu ria, opat ujub. Eta teh tadi dieu kaluhur ka dieu. Al bukhlu al hirsu wal hasud wajah wal kibru terus wal godob teh dia. Eta ngarahan eta bae ge terus ku urang di zikiran teh kebal plas bae urang ngeunaheun masyaallah nikmat plong bae neuleuh jelema teh damai bae urusan pagaweannyana damai bae kecuali keur ngana sehatan kapanggih jeung jawara sasalaman beuh hangat jeung jawara kapanggih jeung pamarentah nu kosop korupsi pelukan sarua jeung pamalingan ge pelukan urusan maling urusan nyana urusan kemanusiaan mah nyana jelema urang jelema nyana diciptakeun ku Allah urang diciptakeun ku Allah iya tuh biasa bae ulah kieu kapanggih jeung jawara tasawufan tah nu kitu teh tasawufan teu bisaeun tah ngulinkeun batinna teu bisaeun kapanggih jeung camat haram aing mah kudu kasalaman jeung camat mah kenet sia camat ka ditu teu beres sia mah eta can bisaeun ngajina kos kitu mah kuduna kumaha camat sia dia salaman alhamdulillah kumaha kaayaan deui camat alhamdulillah kumaha ieu kauntungan aya rada korupsi kiai alhamdulillah teruskeun mat urusan sia tah mah sia mun aya leuwihna bakal dieu we mat cing mah oke Golkar kos kitu mah. Jadi biasa bae urusan kemanusiaan biasa gerage Kangjeng Nabi jeung kafir kitu, Kangjeng Nabi jeung musyrikin kitu, Kangjeng Nabi jeung ahli-ahli na kitu jeung sajaban biasa bae. Ta eta teh naon bersih batinna. Lantaran urusan balik urusan nyana masing-masing nu penting urang bage. Nu mentak selalu hangat bae jeung sasaha ge. Lamun jelema nasawuf teu norekat ka karak api lain bae. Kakarak aya nu make samping ke handap teuing bae. Guys. Samping handap teuing tah. Haram sia. Mau ditarik mah sia ku bumi. Cara aing ye, tah dibitis PKS yo. Eta tasawuf kos kitu teh teu ngaji nu kos kitu. Janggot. Sunah Nabi ulah sok aja dikeun NU teh blaon tah NU teh make janggot tah. PKS deui bae pan eta. Eta teh cegekan, lain kitu lamun lain keur ngaji mah biasa bae. Sike mun keur ngaji bejakeun fadilah-fadilahna. Saat mana urang ngabejakeun, kitu mah keur amprok. Nah, ye, contohan ye ku aing ye tuh calana aing mah kadeuleu. Jadi samping ka luhur, calana ka handap. Kadeuleu ieu disebutna cala patul muin ye kos ye. Si hayang nyaho mah tah ieu teh urusan Kangjeng Nabi. Jawab ku urang, lantaran calanana ku ari dipake ku si Mbak aing bisi akur. Jata teh calana santri ku ari mah dipake ku si Mbak. Setengah tuur teh. Eta teh tak urang teh teu meunang cegekan kitu lalauna. Saat mana urang teh mun keur ngaji sadaek mah. Keur ngaji mah bejakeun. Kitu mah keur muasarah biasa-biasa bae. Urang sasalaman ditarik. Kurang emang sok majaga bakar haram. Bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Cabok-cabok kieu kos kitu ieu. Bisaeun tah mah kieu kos kitu bae. Geus ulah dionang ariung ah. Kieu kos kitu mah ulah dionang ariung. Ieu ngeut teh hayang ieu. Sakalian teh hayang dionang habak. Eta teh dionang-onang mentanyana. Ieu. Ini hade wattaqullah ngan urusan batin mah kudu di tempat-tempat tertentu, kudu saat-saat tertentu. Ngan ieu mah ngabejakeun doang innallaha alimum bizatis lalaunan urang kuari bae. Jadi henteu kitu make secara praktis, secara umum bae urang babarengan. Lamun secara praktis berarti urang kudu siap segala rupana. Artinya siap ninggalkeun dunia lalaunan menuju kejernihan batin. Tuh, mulai kurang diopenan. Terus diuk lain sa diuk-diukna, lempang lain sa lempang-lempangna. Hudang tipeting tapakur lain sa tapakur-tapakurna. Ngan jeung Allah bae ngobrol teh ngulinkeun batin. Engke dibere ku Gusti Allah faed. Kabelah dituna aya terasa lain deui kok aya ngeunaheun. Eta urusan Allah. Kabelah dituna ngeunaheun jasa ngeunaheun geus caritakeun nikmatna batin teh iwal ti ahli batin. Nyaritakeun ngeunahna salat iwal ti ahli Allah anu geus bersih batinna. Kitulah ialah innallaha alimum bizatus
sudur ku ayana Allah uningan kana jero hate urang, maka yu urang babarengan urang pada ngabersihan hate. Di mana bae posisi urang, boh jadi santri, boh jadi ustad, boh jadi kiai, atau urang teh jadi pemerintah, atau jadi petani, atau jadi pedagang, kumna bae urang babarengan bersihan hate lantaran anu bisa nyalametkeun urang asup ka sorga mah adalah bersih hate. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala kali-kali ngucap ya kangjeng Nabi kaifa anta ya Bazar. Kubawa tawi sirah ya Bazar. Waqatlin musibun lasalan. Pembunuhan kangenani aqatlin manusia hata. Uroko malah dan karam hijaratul zaid apa kampung hijaratul zaid bedami kalawan getih. Tazakaro maka nutur kangjeng Nabi al-hadis saing hadis. Ilaan kolat tukang maring yang tang ucap kangjeng Nabi fa'al kitarofa ridaika. Maka nibatkan surah Bazar. Incung-cung salonang surah ala wazika ingat wajah surah Bazar. Maka badal itu hadis ni kalawan dosanya hadis ni kalawan dosa surata kuno min asabun nar. Maka anak ya ahad itu betul saking kerangkangan dunia neraka. Hijaratul zaid nawbi'un bil madinati lalu tahu hijaratul zaid ku panggonan dalam Madinah takulul malhamatu indaha. Yang bakal anak opo peperangan ikut tetaping dalam sanding hijaratul zaid. Wakana salah satu ajarin begitu wakana letanwa wakanat lan tinemu apa salah satu ajarin wakanat lan anak salah satu ajarin apa telu pirang-pirang batu gitu ya bau ikunele satu zayatun kang bangsa tukang zayat kabe alaiha ing atase sarasa zawaya uming pirang-pirang june ya zayatun. Riwayat Ibnu Mas'ud dan iku ing dalam riwayat Ibnu Mas'ud fi hadis al-fitnah ing dalam hadis kita utawi qala. Ucap ya Bazar bain dakola maka lamun manjing ya ahad ala baiti ing atas umat usun faqala maka ngucap kangjeng Nabi izam baitaka eta sira ing masira wa kun misa jamalil awraqi. Lan ana sira iku umpamane onta kang kula wasikal pirang-pirang kang momotan. Atawa itu iku umpamane onta kang dawuk kang den momoti allazi la yanbaisu illa karha wa la yamshi illa karha ang oranana narima tangi ya jamal angin karhan angin den paksa wala yamshi lan ora lumaku ya jamal illa karha angin den paksa luluikeun hadis fitnah. Kangjeng Nabi naros deui ka Bazar kaifa anta ya Bazar kumaha sikap anjeun wahai Bazar. Selanjutnya lamun aya pembunuhan anu geus merajalela ka manusia cirina engke bakal terjadi kakerem hiji lembur ngaranna hijaratul zaid pinuh ku getih lantaran lobana pembunuhan eta kumaha ta anjeun sikap eta. Maka kangjeng Nabi nuluikeun kana hadis terus komunikasi jeung Abuzar cek Abuzar nyangakeun Gusti anu Maha Uninga cek kangjeng Nabi kieu bae Abuzar lamun geus loba pembunuhan ti sisi tigigir ke faal kitar faridaika ala wajika geus bae kuari mamanikan maningan nutupan beungeut bae ku sorban man kajen teuing dibunuh ge lantaran mun urang ngabunuh deui atuh sarwana itu pembunuh urang pembunuh mun urang ngalawan geus eueuh hartina lantaran ngalawan ge bakal terbunuh bae sebab mus acak-acakan jasa bakal terjadi pembunuhan anu luar biasa engke bakalna adi ngabunuh kakak ngabunuh adi bakalna salaki ngabunuh pamajikan ngabunuh salaki bakalna incu ngabunuh bapak kolot ngabunuh incu engke terus silih bunuh antara tetangga jeung tetangga rakyat jeung rakyat jeung pemerintah dibunuh ku rakyat dibunuh dicekek ku pemerintah bakal terjadi singgulimpang kemadi akhir zaman
Mantap kurang sok ngadenge kolot baheula ke di akhir bakal aya perang saudara. Asana uratna geus aya kuari bahan-bahan perang saudara teh lantaran jelema teu malah santren geus teu nyaho ka bener. Ideologina kuari urang geus ideologi barat liberal geus asup ka urang geus eleh hiji nol ku Amerika. Amerika merangan Indonesia teh khususna umumna dunia perang jeung Islam beratnya lamun make senjata lantaran muslimah taruhana nyawa paeh sorga menang berarti aing luhur al islamu ya'lu wa la yu'la hese ngelehkeun muslim tetapi dielehkeun ku ideologi melalui perpolitikan ala liberal melalui perekonomian ala gitu liberal ala gitu barat di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang budaya, diasupan ku Amerika. Tayelah kuari kurang karasa. Nu kamari ieu mah anak sopan kanu jadi indung bapa kuari geus eueuh kasopanan da bohongan teu di pasantren-pasantren. Kuari mah pamajikan teu sopan ka salaki atuh bohongan aja henteu ditata heula. Geus kuari tinggalin. Urang eleh ku Amerika teh ideologi menang nyana perang jeung urang teh. Urang teh kuari geus eleh lantaran kuari nyana mah pakaian bae geus menang. Anak urang make rok mini berarti nyana nu menang nu kamari nu ngaran dipangodokan. Eueuh nu teu make tiung digelam doyong ledug eueuh nu teu make tiung isin mun aya nu mun teu make tiung teh isin kuari teh di akhir zaman kuari sabalikna mun make tiung isin bal kamari ieu mah keur kula leutik keneh urang laleutik keneh awewe make rok mini teh upat-ipat isinin kuari mah lain rok mini deui geus teu make rok kuari mah tinggal apem we kadeuleu masyaallah teh si budak teu boga muruah amat make calana nu ketat teh bae kaos dikajerokeun aju lari pagi ka panggih jeung aki-aki cak aki-aki teh si kuntilanak teh jelema nya aduh apem teu boga kaizin ku ari mah digeunggeureun seserian nya seserian naik angkot aju nyanana naon kitu ngaranna make rok mini kadeuleu rada ngongkong saeutik baheula mah mun ngongkong teh izin ku ari mah malah dibetekeun ku nyana ieu bana ieu kuari budaya teh mana budaya leungit kuari geus make samping teh kuari mah izin make kopiah teh kuari mah izin airek ngaji mah nah ieu budaya teh geus menang Amerika tah kuari karena Allah dieuweuhkeun karena Allah teh dieuweuhkeun kuari masyaallah diliberalkeun ieu teh hartina diuntung rugikeun baheula mah sakadar sakola doang nu eueuh karena Allah kuari mah pondok pesantren poder geus eueuh karena Allah untung rugi jadi dibalik mendidik aya keuntungan ta eta teh henteu salah modernna mah nu salahna adalah ideologina budayana tah nu salah teh tah modernna mah sok urang di pesantren modern bisa bahasa Inggris bisa bahasa Arab dan lain sebagainya istimewa jang negara jeung bangsa tah numpang di pendidikan ngalah untung malah kuari mah lain mendidikna ngalah untungna nu ditonjolkeun ta eta liberal teh